Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dinten ayeuna Mang Cecep Gor Bacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Mbah Syekh Klinik Sakti. Dinten ayeuna urang medar deui dongeng anu enggal judulna nyaeta Mapai Jalan ka Naraka. Ieu nu nganggitna Ki Masram. Urang doakeun heula atuh pamirsa khusus kanggo Ki Masram saupamina parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupluk rahmatna Gusti Anu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna teu hilap karundayana tenapi ka keturunanana mudah-mudahan dipaparin kesehatan digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina amin ya Allah ya robbal alamin. Ye dikaluarkeunana ku Bahagia Bandung tahun 1870. Atuh teu hilap ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco momen ngalaik oge ngasere gitunya atanapi ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep. Hatur nuhun pisan, mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci amin ya Allah ya robbal alamin. Ieu we pamirsanya ngeureuyeuh kitu sok sanaos wae enten. Aduh, masih anger we kitu nya kakirangan teh masih keneh mupruk gitu tadi Mang Cecep teh ieu teh. Keun we kitu nya urang ge ka mana cenah ieu tiasa bertahan channel Mang Cecep. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Panon poe keur meujeuhna manceran panasna mani moreret matak hareudang bayeung yang geus puguh deui ari anu keur digawe mah jabah hareudang teh ditambahan kulieur dalah anu keur cicing adon istirahat oge dina kaayaan nu sarupa kitu mah teu wudu ngalaan baju diuk ngabaheuhai geus eueuh ka era. Sedang di jalan ka tempo ti iseun teu pati rame nu lempang ngan hiji dua bari jeung ting soloyong tararungkul muru ka tempat nu rada ieuh. Kakabul rabang ngadarapung campur jeung kokotor sejenna ting soloyong katebak ku angin katiga atuh teu matak heran mun di jalan ka tempona rada poek teh jeung matak eungap deui karasana. Kaayaan kota Bandung nu biasa mahawana teh tiis seger kana awak harita robah jadi panas nyongkab robah hawa nu saeutikna nimbulkeun panyakit asma influenza merajalela ka mana-mana. Teu di kampung, teu di kota, teu di budak, teu di kolot penyakit influenza gancang terapna teu kurang nu katerap muriang ngahuhuh di tengah imah matak ngagemperkeun tatangga nu deukeut. Tahun 20-an harita teh nya kitu di kota Bandung keur meujeuhna paehuma saat sawah sumur saeutik caina nya teu matak heran mun jelema dina waktu harita loba nu susah da puguh walurat ku sagala-galana komo beas masih gana teh hesena keran di siarna. Keur jelema nu hirupna sangsara mah geus teu kudu dicaturkeun deui kasusahna teh beuki nambahan da arek bisa senang kumaha duit teu boga katambah kabutuhan hese di siarna ulah borok keur pakean keur dahar oge engkak-engkakan. Diwaaskeun kula warga nu bangkareakan loba budak tada teuing peurihna hate nu jadi indung bapana keur mah susah ngadenge budak hayang dahar ku urang oge bisa kabayangkeun peurihna nyerina keun bae kaayaan anu sarupa kitu mah urang tunda da engke kadongengkeunana ayeuna mah urang teh heula ka kampung Maleber sabab di dieu pisan ieu lalakon bakal dimimitian.
Di kampung Maleber oge teu beda ti kampung sejenna, kaayaan di dieu sarua waluratna hese naon puguh ari sangsara mah dalah nu kasebut beunghar aya dina kasenangan oge dina usum katiga harita mah teu lesot dina kasusahan. Nu nyawah nu ngahuma eueuh nu jadi huma garing kawas leuweung diduruk sawah barulah sedeng dahareun kurang katambah mahal hargana atuh nu biasana lubak libuk sagala aya oge harita mah ngarahuh bingung. Kitu deui jeung Juragan Suryaman nu kaitung pangbeungharna sama Maleber harita kakara ngalaman 300 nu lain lulumayanan. Ari Juragan Suryaman teh kira umur 50 tahun, putrana aya 2 ka 3 awewe nu keur meujeuhna rumaja putri nu cikal katelah Den Parman, nu panengah Den Ahmad, ari nu bungsu Neng Rukmini. Di antara nu tilu eta budi parangina teh beda-beda. Neng Rukmini lungguh timpuh tara loba omong, ari lain keur perlu penting mah. Ari Den Ahmad sifatna sabaran, someah kasasama, akur dina pergaulan, ngan boga adat gurat batu. Mun teh mah ngewa ka hiji jalma sok terus ngewa hese cageurna. Sedang nu cikal nyaeta Den Parman adatna misah tinu duaan, ieu mah gede amek jeung babarian teu kaop kasinggung saeutik, sok terus nafsu. Ongkoh boga sifat sirik ka batur, da eta we di lemburna oge teu pati akur. Tapi loba nu gimir, loba nu sieun, bubuhan Den Parman jago dina maen po. Dina urusan naon bae manehna embung kaelehkeun, ulah borok ka batur, dalah kakolot jeung kadulur sorangan oge adatna teu bisa dirobah. Atuh geus teu heran deui lamun di keluarga Juragan Suryaman sok sering kadenge riributan. Ari Juragan Suryaman tara lawanannya kitu deui Den Ahmad jeung Neng Rukmini, lamun Den Parman keur amarah teh sok pada ngantep bae. Tapi Den Parman lain era dikitukeun teh ieu mah kalah beuki asa aing, mun wani teh mah beuki wani. Katambah sok dihatean ku pamana nyaeta Juragan Burhan, raina Juragan Suryaman, nu katelah jago tanpa tanding, tukang pobok, tukang tarok. Geus dikenal deui ku urang Maleber mah Juragan Burhan teh jelema nu goreng adat, tukang ngagugulukeun kagorengan, gawena oge main jeung ngadu hayam. Ceuk nu bohong mah haokna oge mata ragrag jajantung nu leumpeuh yuni. Harita teh poe Minggu isuk keneh Den Parman geus sedangdan, beres sedangdan tuluy ngopi, sigana teh mani mak pisan, alas adi oge di dahar. Ahmad, mana deui kue teh? Piraku kera kangen sakieu? Ceuk Den Parman bari reret-reret kana bupet jeung kana lomari. Akang mah sakitu oge pangseueurna. Abdi mah ngan sakeureut, Kang. Ah, pirage pamasihan atuh. Ongkoh kue mahal. Da meser mah teu aya deui. Kawas teu terang wae akang mah. Apan ayeuna teh nuju sakieu sesahna. Ceuk Den Ahmad bari koloyong nyamperkeun lanceukna gek diuk pahareup-hareup. Kajian teuing zaman werit ari di dieu kuehna aya mah teu pantes akang dibere sakieu. Tuh geus ludes deui 2 huapeun, ceuk Den Parman. Teu aya deui, Kang. Itu 3 kereut kanggo mama. Piraku mama teu ngaraosan mah. Mana kuehna kadiekeun? Ulah, Kang, bilih mama nyeuselan. Nah, make jeung ambek sagala kawas di dahar ku batur wae. Apan ku anak sorangan? Sok kadiekeun Ahmad. Kagok ngopi ya akang teh. Cik Den Parman maksa menta kue hancengan Juragan Suryaman, dasar sifatna hawak nu kolot oge dipenta penasaran we lamun teu kitu teh. Alim Kang abi mah sieun diseuselan kawas teu terang wae kana adat mama. Cik Den Ahmad nyoba nyingsieunan lanceukna, tapi Den Parman kalah angot beuki morongos, pokna teh bari jeung ti popolotot sagala. Wah maneh mah biasa geus ngalawan ka lanceuk teh. Alasan sieun ku mama, sieun ku naon? Piraku rek ambak, pan akang teh anak mama. Maneh sarua anak mama. Piraku mama teu nyaah ka anak. Kue sakeureut wae jadi omong. Sok kadiekeun. Sakeureut wae ari eueuh deui mah. Manggawe atuh ku akang. Awas tong dibejakeun dicokot ku akang nya. Lamun nanyakeun mah ngan sakitu we nya. Ceuk Den Parman bari kop nyokot kue hancengan Juragan Suryaman bapana, ari Den Ahmad kur gogodag. Ari ayeuna akang teh bade ka mana?
ulin we atuh daya teh poe Minggu ulah kurung batok teuing model maneh dari kurung batok mah moal aya kanyaho ongkoh babari kolot deui dan Parman bari cacamuilan dan Ahmad teh nyarita deui kop kana gelas cikopi ajang-ajangna regot nginum barang bukakeun lomari rek nyokot kue ajangna gebeg dan Ahmad ngagebeg sabab nempok piringna geus kosong nya kitu deui hancengan Neng Rukmini oge kosong. Har kamana ari kue keur abdinya cek dan Ahmad bari neuteup ka lanceukna. Sugan diteunana di mana tadi? Di dieu piraku ari ku beurit mah. Bieu waktu abi rek cai teh aya keneh. Meni sakilat pisan geus eueuh deui kusahanya cek dan Ahmad geus teg ka lanceukna tapi teu wani pok sabab sieun turusannya pisan dan Parman anu nyokotna teh tapi manehna mah hare-hare wae. Teuing atuh akang mah teu nyaho. Dasar nu bengkok ti koro bak jadi loba berit gede huluna yeuh di dieu teh ayeuna mah. Nandeuna bae teu hati-hati cek dan Parman bari regot nginum keur kitu kurunjung Neng Rukmini nyamperkeun red ka den Parman red ka den Ahmad gek wae diuk nying hareupan cikopi ajangna nu geus sadia. Ribut naon bieu teh Kang? Teu ributna naon tembal Ahmad eta we ka kupingna teh meni hoghag. Ari mama ka mana nya Kang? Biasa we mama mah jalan-jalan sepor. Wah geus eueuh gunana pantar mama sepor mah kalah meakeun waktu wungkul unggal isuk sepor kukurilingan leuleus mah leuleus we cek den Parman bari jebi siga nu teu panujeun pedah Juragan Suryaman sok lelempangan isuk-isuk teh. Ari akang mata ku mama dikeureuh oge meureun aya karasana dan memang lamun leukeun kitu model mama mah awak teh jag-jag moal linu teuing komo mama geus kolot kudu pisan sepor kitu teh peperieun sepor nu berat henteu ceuk Neng Rukmini ngabenerkeun ka bapana. Wah geuning akang teu sepor oge jag-jag tempas den Parman embung kaelehkeun omong. Pantes we da akang mah ngora keneh gara lamun akang geus rompo mah kakara ku akang karasa. Kumangke we geus kolot mah ngan terus terang we akang mah teu resep lamun mamang unggal poe lelembangan teh. Ratu ku batur itu cenah Suryaman unggal isuk neangan dahareun padahal mama teh beunghar teu kurang ku itu ieu sanajan ayeuna keur walurat usum ketiga tapi urang teu kawas batur ceuk den Parman deui. Ulah nempok kalebah dinya Kang ongkohna deui da eueuh atuh batur nu ngomong kitu teh da puguh kabeh oge urang dieu mah geus pada nyaho kana kaayaan urang teh. Mama lain ngarahna naon tapi ngajaga kesehatan badan. Apan sur juragan dokter oge lamun urang leukeun sepor saeutik-eutikeun awak urang teh kuat ku panyakit. Barina oge urang mah teu perlu ambil pusing. Mama rek kitu rek kieu oge keun bae asal ulah picilakaeun. Nya lamun matak goreng atawa picilakaeun kakara ku urang dicarek. Cek Neng Rukmini bari neuteup ka den Parman ari den Ahmad mah teu lemek teu nyarek ngajentul bae ngabandungan. Pinter ngomong maneh Rukmini diajar ku saha kitu teh. Nyaho henteu eta teh sarua jeung wani sarua jeung ngalawan ka lanceuk. Cek den Parman nyangor sigana teh teu ngeunaheun ngadenge caritaan Neng Rukmini teh abong nu teu payaan. Lain ngalawan abi mah Kang ngan masihan pandangan ka akang supados akang sadar teu ngalepatkeun ka mama tembal Neng Rukmini bari red ka den Ahmad. Tapi den Ahmad jempe teu wanian milu nyarita. Ya Rukmini akang mah teu perlu dibere pandangan ku maneh. Ya akang teh lencuk maneh akang leuwih ngarti batan maneh. Nah asana teh calutak teuing tempas den Parman nyentak atuh jab sakedapan mah jarempe eueuh nu ngomong. Sanggeus meunang sawatara lilana pok deui Neng Rukmini nyarita ka den Ahmad. Kang Ahmad ari kueh nu abi mana? Har nah make nanyakeun ka akang sugan tadi nyimpenna di mana? Dina lomari Kang. Teang we atuh ku sorangan. Jung Neng Rukmini cengkat tina diukna koloyong
Bray mukakeun lomari ari breh gebeg sabab tetela piringna geus kosong. Har, kamana nya Kang teu aya geuning? Nu bener Min, ceuk Den Ahmad api-api teh nyaho. Ah, moal salah ku akangnya. Tembak Rukmini malah netep ka Den Parman sabab geus teg nyangka yen kuehna teh dicokot ku Den Parman. Naon? Gampang wae nuding teh. Tembal Den Parman kawas nu nya henteu rumasa. Biasana oge nu kieu mah Akang. Kusaha deui atuh ari lain ku Akang mah. Da ari beurit mah sidik moal rek bea kabeh. Teu Akang mah teu nyokot. Asal we ngomong teh Aku we atuh Kang berat. Ari henteu kumaha? Naon nu kudu diaku ku Akang teh? Wani naon mun Akang teu nyokot kueh abdi? Heueuh lah, nya di dahar ku Akang. Ari kitu rek naon? Den Parman terus ngaku, tapi bari jeung jemendud nafsu siga nu ngajak ribut. Kitu wae geuning Akang mah, kana barang bagian abdi teh teu boleh ngagerjud siga nu sirik, siga nu ulah dulur meunang rejeki teh. Padahal lamun dipikir mah Akang teh leuwih punjul tibatan abdi jeung Kang Ahmad. Geura we nanaon Akang nu panglobana, tapi naha Akang kitu bae adat teh. Kunaon ngewa Akang teh? Mundek oge abdi nu siri ka Akang. Tapi apan abdi mah henteu. Iraha abdi siri ka Akang. Abdi lain awal ku dahareun, da teu sabaraha ieu hargana. Ngan teu ngeunah we ari terus-terusan dikieukeun ku Akang mah. Ceuk Neng Rukmini ngomongna mani ngadeg-deg. Naon? Teu geunah ieu. Geura kue kieu patut nepi ka wani campela ka lanceuk. Ih, awewe cerewet. Dabongan Akang atuh teung-teunganan. Sok terus ngelawan, teu sieun ditempiling maneh teh Rukmini. Ceuk Den Parman bari ngorejat nangtung dampaleungeun dihembat rek dipake nampiling Neng Rukmini, tapi ku Den Ahmad gancang disapih. Kap, leungeun lanceukna teh ditebak bari pokna. Har, kunaon Akang teh bet nafsu kieu? Apa ieu teh adi urang Kang? Nah teh nyaah ka adi. Akang tega-tega kitu nampiling adi sorangan. Pipeuleun teuing maneh mah Ahmad. Ngejadog we bisa dicabok sia. Ceuk Den Parman kalah beki kasar berat leungeun Den Ahmad dikepeskeun. Emot we atuh Kang, bet kawas anu lian bae Akang mah. Tuh man, awewe wani ngangkrang campelak. Keur kitu Juragan Suryaman sumping anjeunna meningar anjug mireungeuh putra nu ribut teh. Naon deui bae ieu teh man? Sur Juragan Suryaman bari neuteup ka Den Parman. Si Rukmini mama kurang ajar. Ah wadul mama, manehanana nu salah mah. Ceuk Neng Rukmini bari loba-loba rek cerik bat kawas budak wae soal nu kitu jadi pasea. Nanaon atuh mimitina? Sur Juragan Suryaman deui bari gek anjeunna calik. Kueh abdi mah direbut ku Kang Parman, pira oge ku abdi ditaroskeun meniti popolotot, bade nyabok sagala. Wah, aduan we mama, pira kueh-kueh wae. Bener Parman, nyukot kueh nu mimin, ceuk Juragan Suryaman mimiti naros. Dengan sakeureuh atuh mama. Yeuh, ari mama mah moal rek mangmeunangkeun ka salah saurang. Da Rukmini anak mama, Parman oge anak mama. Mama moal rek berat sabelah, pek pikir ku hidup. Iraha mama ngawilah-wilah, boh nyaahna, boh dahareunana. Apan ku mama sarua dibagi rata. Mun hiji sewang, mun dua sewang. Malah Parman mah sok leuwih loba, tapi naha Parman sok rerebut bae kana barang adi. Jeung naha ka adi teh ketempon aku mama mah bet siga nu ngewa. Ari kahayang mama mah ulah kitu man. Kitu teh goreng kasebutna. Komo ieu Parman sasat pangkolotna. Ari nu geus kolot mah kudu nyaah, kudu ngaping ngajaring, lain kitu man. Geus puguh deui ari kana barang-barang mah. Ka adi teu boleh nyirik, padahal Parman nu leuwih loba. Ieu geuning kueh-kueh wae meuni karooh pisan. Cing atuh man euy, da ayeuna mah Parman teh geus gede, geus dewasa. Parman teh ganti mama bakal dipi bapa ku Rukmini jeung ku Ahmad. Jadi kudu mere contoh anu hade, ulah model kieu ka adi teh nyontohan teu bener. Mama nyarita kieu lain ngewa ka Parman,
tapi ngewa kana kalakuan Parman jeung lain mama berat sabelah pedah ka anak awewe lain man geus ti ayeuna mah cing balanar cing balager cing aku runtut raut jeung saha deui ari lain jeung dulur mah cing atuh ulah rek bubudakeun ayeuna mah komo hidup mah Parman piceun adat kalakuan anu geus kaalaman geus dilampahkeun teh ka adi ulah rek sirik jeung ulah rek karooh teuing kana barang adi teh geura amun hidup nurut mah kana caritaan mama tangtu jempling moal ribut model ayeuna kitu deui ka Rukmini jeung ka Ahmad omat ulah rek manjangkeun kaributan pedah eta cenah kueh direbut ku Parman geus tong dipake ribut menta deui bae ka mama era atuh ku batur keur mah kaayaan ayeuna teh sakieu waluratna heug urang ribut wae apan siga pisan nu teu daharanna teh matak geus ulah riributan hartikeun ieu ku sadarea pangpang namah Parman nu panggedena kitu ceuk Juragan Suryaman panjang lebar sakedapan mah jarempe tapi teu lila pek den Parman ngomong bet siga nu ambek diomongan kitu kudu jadi bapak teh wah mama mah damang menangkeun wae kana leutik ngogo bae komo ka Rukmini mah har ngogo kumaha na Parman teh disapirakeun ulah kitu man ceuk Juragan Suryaman bari gogodeg pesemona robah jadi eceuy beureum semunu bendu ka den Parman ah kan wae ari tos teu nyaah ka abdi mah keun abdi mah tos dewasa ceuk den Parman jaman dua disanajan nyaho manehna salah tapi embung disalahkeun sabalikna kalah wani ngalawan kumaha da Parman mah salah wae sangkaanana kudu kumaha mama teh lamun kieu mah Parman teh ngarungsi ngagoda ka mama yeuh cing ingat mama teh geus kolot meujeuhna istirahat kana sagala perkara meujeuhna dipangsiun ku maraneh teh lain didedetan bae ku piomongan nah maraneh teh geus teu nyaah ka mama teu sangka Parman teh rek nyiksa kana batin mama Parman cing ingat kasep ulah rek ngaraheutkeun kana hate mama sabab mamanya kahidep ari nu ngalawan ka kolot teh matak doraka sedang nu doraka ti kolot teh sok hese cageurna tah lamun Parman kitu teh sarua jeung geus doraka tapi mama masih keneh sabar ngahampura kana kasalahan Parman ngan omat ulah rek terus-terusan kieu ayeuna kudu bener ulah rek nyieun deui laku nu ngajadikeun raheut kana hate mama sing nyaah kana awak atuh man curi Juragan Suryaman anu kumaha mama ari nu doraka teh teu abdi mah teu rumaos migawe dosa nya syukur ari teu rumasa mah teu perlu ributan dasar we ieu mah Rukmini soal remeh bae digedekeun bongan Kang Parman tuda ka abdi teh ngagarejud bae artos nu abdi oge geuning ku akang dipawok ceuk ning Rukmini dasar awewe sok cerewet nu geus kaliwat oge diomongkeun deui digantian lah nah sieun teuing teu digantian iraha ngagantianana na kumaha atuh ieu teh teu beunang pisan dibereskeun geus mimin mah geura beberes di dapur geura masak anggur mah sur Juragan Suryaman nengahan mangga mama tembal neng Rukmini bari jung cengkat leos wae rek ka dapur ngabong kasebat awewe meni cerewet pisan Rukmini mah ngagandengkeun pisan ceuk den Parman tetep kulutus ambakan neng Rukmini geus atuh man moal aya beresna ari ribut wae mah urang mah da geus kolot kudu ngelehan ulah kieu sur Juragan Suryaman ngalalemu gandeng wae aya di imah teh dek ulin neangan hiburan rek milu moal mad ceuk den Parman ngajak ka den Ahmad adina mangga wae Kang nuju teu parurun abdi mah wah ngandalkeun harorea mah cilaka mad engkena terus kurung batok moal aya kanyaho kudu loba pengalaman atuh ari jadi budak ngora mah diomong kitu teh dan Ahmad dengan ukur seri teuing kunaon mah teu pati resep ulin komo ulin tambah teu puguh mah
nareka mana Parman teh beda mangan wae mama naon di dia oge geuning ribut wae nya pek wae ngan ari ulin teh ulah kamalinaan ulah nyari pimulangeun kolot jeung ulah resep banyol lamun jeung babaturan bisi heug wae nimbulkeun papaseaan moal atuh mama ieu we abdi teh teu gaduh kanggo bakalna bade nyuhkeun bae salawe mah ceuk Den Parman teh era-era sakitu tos diseuk-seukan teh kalah menta duit tur lain menta saeutik duit salawe kitu atuh dina zaman harita mah mahi kana naon-naon harga beas oge tudangan ukur sabaru paling mahal teh ieu salawe perak sarua jeung satengah kintaleun beas gede-gede teuing menta teh ari ulin mah saperak oge cukup Juragan Suryaman ngaranjuk kanggo ieu mama kanggo bakal da ayeuna teh abdi bade amangan ka Maribaya Lembang ceuk Parman teh beakeun alasan bebeja rek ka Maribaya padahal mah keur modal ngadu hayam da geus jadi kabiasaan namun poe Minggu teh manehna sok ngadu hayam nyaeta di lembur pamana Juragan Burhan eta oge mimitina resep ngadu teh kabawakeun ku Den Burhan nya nepi ka terusna nyandu unggal Minggu teh tara lat eleh menang oge manehna mah tetep rugi sabab lamun menang ngaduna si duitna teh sok dibikeun ka Juragan Burhan atawa sok dipake curak-curak jeung sobat-sobatna puguh deui ari eleh mah datangna ka imah teh sok ambek-ambekan nepi ka sering pisan dordar jeung nu jadi bapa ari pokona mah Den Parman teh kaangsonan ku Juragan Burhan unggal panggih sok dirojok-rojok kana kagorengan da maksud Juragan Burhan mah taya lian iwal ti hayang ngagerjud harta banda atawa raja kaya Juragan Suryaman jadi kahayang nama sakabeh raja kaya Juragan Suryaman ragrag kapimilih ku manehna sorangan pikeun ngajalankeun atawa ngahontal cita-citana nya ngarapetan Den Parman ngolok ku omongan-omongan nu manis nepi ka akhirna Den Parman kabandang nurut kana sagala parentahna ku kituna mah teu matak heran sabab Juragan Burhan teh pinter nyarita tur dipikasieun pisan ari Juragan Suryaman estu bersih ati teu aya kacurigaan matak harita oge geus teu loba omong golosor Den Parman dibere salawe perak kade man ulah kamalinaannya ta duitna kade deui ulah dihambur-hambur teu puguh kancangna carita sanggeus nampanan duit ti Juragan Suryaman bapana kincid Den Parman indit saditinggalkeun ku Den Parman kaayaan jempling teu kadenge ribut da puguh tukang ributkeunana geus eueuh mama kunaon mama teh nganteur wae kana kahoyong Kang Parman ari abdi mah sanes sirik mung manghariwangkeun we engkena geura mangga ku mama emutan nu langkung paos nuju aya tiasa aman da kahoyongna kacumponan kumaha upami di mama nuju teu aya apa nari artos teh mah saur sepuh oge lir cocoan nuju aya mah aya ari nuju teu aya mah sapicis oge moal aya sedangkan Parman upami tos kieu mah engkena telas dedeyeun upami tuman mah tos tuman deui janten upami teu aya teh moal terang di teu aya kedah wae kahoyongna teh dicumponan kumaha dina kalaresan di mama nuju teu aya tangtos mama kana ngajantenkeun riributanana teh ceuk Den Ahmad bari neuteup ka Juragan Suryaman ngadenge kitu teh Juragan Suryaman ngahruk emutanana muter dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa memang bener caritaan Den Ahmad teh eueuh salahna jung tanggah ret neuteup telilapok wae sasauran bener Ahmad kumama oge kapikir tapi kumaha ada lanceuk hidup teh geuning kitu adatna saupama teu dianteur ka hayangna tangtu manehna ngamuk buktina sidik salah oge hayang bener wae diomongan kumama eueuh ngartina kala sabalikna geuning sesegor ngalawan ari mama matak nganteur wae teh nyaeta mama mah embung nepi ka riributan jeung anak maksud hayang repeh rapi ulah aya pacekcokan tapi kumaha kieu wae bingung mama teh bingung ngabenerkeunana
Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.